Micen sembarangan, tuang tah sekalian kumane. Nya gitu. Kemana eta? Micen sampah kemana? Tong kemana wae atuh, paraya tempatna sampah mah tuh. Ngaduruk gitu. Ya, lah eta. Sare kan ku tetangga mun diduruk. Nyep. Tapi atuh duruk lah di nuangang, ulah deket tetangga. Tuh. Bikin yang ieu lahan kosong. Tuh. Di kebon, ka kebon, durukna di kebon. Ada sok ka kebon omat, ka kebon tanah durukna. Dirun tapi cina ke mananya lahan padat ki lahan kosong ke sawah lah juga aya tempat anu kosong duruk dah diduruk kemudian ayeuna arore ambil jeung panas we bararingung micena ka mana ieu teh aduh ka mananya ieu micen sampah asup dari waktu ya ieu sampah aduh ieu raya nu sampah teh aing neangan lahan kosong teh rarese ayeuna mah duruk di mana dia aduh aing aya motor saha ieu kira aku dipijen di dieu deui nitip akan motor dah merek dah hei dia mana Den sok piomongan wae Dia mau kumaha? eta teh motor Mamat baru ditenenan sampah tuh Den Motor Mamat. Naon aya naon ieu? orang ke Geula. Nitip ya kalau sakedeung da di. Sa. Hah? Nah, maksudna nah nu sampah di motor urang. Nah, tara balik atuh. Kumaha eta Den sampah mah Nuna duruk tah eta ting nuna sampah di nu ieu teu balik pisan untung aya Mang Iday. Mun eueuh Mang Hesok untung aya Mang Iday tah mun eueuh Mang Iday eueuh nu ngabejaan naon maksudna jeung nuna sampah di dieu. Hah? Jadi ki duruk diceuneuh heula di dieu. Nya entong kitu carana atuh. Nuna sampah mah eta sarua eujeuh ngaledek eta mah mun kitu mah. Sampah mah piceun atuh duruk sakalian lamun teu bisa dipiceun ka tempatna. Naon jeung di tempat urang di dieu dipiceunna. Maksudna maksudna naon ieu jeung dituna di motor urang? Oh, maksudnya teh nitip ieu mah. Make jeung nitip. Ieu mah sampah mah lain nitip sarua keneh jeung miceun ngaranna. Angger terbalik pisan untung kapanggih tah ku si Mang Iday lamun teu di sawah lah. kan ku masalah durukna bet dituna di dieu. Nah, teu dipiceun ka tempatna. Hah? Lain naha bet dipiceun ka tempatna naha. Tempat yang ditutup. Ditutup. Nah, jeung ditutup ari miceun ka mana atuh tempat ditutup mah? Bingung orang. Duruk atuh di imah, di ditu hareupeun imah. Duruk di imah tetangga. Naon tetangga? Olah cenah ieu kaasupan tong ngaduruk. Angger. Bingung. Serba salah berarti. Sampah jarang datang. Tapi mun kitu mah durukna neangan tempat anu jauh ti tetangga di sawah, di gunung, di mana. Kang durukeun we nya. Nu ka dieu sangeunahna pisan. Mane mah yang geus miceun runtah di motor urang sangeunahna. Dia kena tuh orang-orang Tebalik pisan. bukan aya tukang sampah. Kade yeuh tong nyempiceun sampah di mana wae. Sampah mah teu sapira tapi ngesalkeun ka baturna ngageuleuhkeun. Orang duruk Tebalik pisan awas ah. Sakali-kali deui kapanggih miceun runtah di mana wae tingalikeun. Teu bisa diduruk, teu bisa dipiceun sorangan, miceun sembarangan. Tuang tah sakalian kumane. Aing mah tuang jug sakalian sampah teh. Aing mah sangeunahna pisan miceun runtah teh.
Sing balik atuh darun tah mah geuleuh. Batur oge pasti mungeun ningali sampah kitu mah. Sangeunahna pisan. Untung aing mah da lamun ieu mah diomongeun pisan jelema teh. Sangeunahna pisan micen tah di mana wae ku aing kapanggih tingalikeun tah.